Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana Kajang Panji anu harita nuju wiridan, nanging dina sajeroning wiridan teh manehna ngimpi papendak sareng guruna. Eta hanca teh nya kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Mama, kesa kedap margi aya nu bade ditaroskeun. Pok rek nanya naon geura tepikeun. Mama, abdi hoyong terang kana kelemahan eta siluman. Soal eta. Mama nyaho kana kelemahan eta siluman. Tapi sanajan kitu moal dibejakeun ka hideup. Sabab isuk atawa pageto bakal aya anu mere nyaho sacara langsung. Samalah bakal dijelaskeun sagala rupana ka hideup. Jadi tungguan bae lantaran waktuna moal lila deui. Tapi samemehna persiapkeun diri hideup keur ngalawan eta siluman. Tah sakitu we ti mama mah. Tah ayeuna mama teh rek mulang. Mama percaya sapinuhna lamun hideup pasti bakal bisa ngarengsekeun ieu pasoalan sahade-hadena. Kitu ceuk guruna Jang Panji. Mere kepercayaan lamun muridna tangtu baris bisa ngarengsekeun eta pasoalan sahade-hadena. Hatur nuhun mama kana kapercantenanana. Sajabi ti kitu abdi nyuhunkeun pidoana ti salira supados sagala rupina aya dina kalancaran. Ulah hariwang Jang. Tangtu ku mama baris didoakeun ti kaanggangan. Cacap nyarita kitu. Harita keneh guruna Jang Panji ngiles ti hareupeun. Ngaleungit teuing ka mana da teu puguh ngaleosna. Jang Panji kaget nya terus ngegero. Mama guru. Ceuk Jang Panji ngegeruan ka guruna. Sapada harita berai panona beunta. Puguh atuh kaget sabab harita jelas aya di kamarna. Samalah keur diu keneh dina sajadah. Astagfirullahalazim geuning ngimpi aing teh. Ceuk Jang Panji bari rarat reret lantaran hayang yakin kana tetempoana. Tapi nah ngimpi teh asanyaan. Tadi aing panggih jeung mama guru di hiji tempat anu acan kungsi katincak. Nah nya kitu mata keran disebutkeun ngimpi da aing teh tadi teu keur sare. Tapi naha ujug-ujug aya di tempat anu tadi. Tapi ayeuna geus aya deui di dieu. Jang Panji ngomong sorangan. Tarangna kerung mikiran eta kajadian. Bareng jeung kitu pantau kamar aya anu ngetrokan ti luar. Ujang anaking. Hidup teh sare atawa henteu? Tanya Nyi Sarah anu aya di luar. Lantaran cikeneh ngadenge anakna gegeroan. Tageuning emah. Ngimpi meureun aing teh.
Jung jang Panji nangtung koloyong lempang muru kana panto. Berai panto muka breh katempo indungna keur ngajanteng nangtung. Gening emak, tak acan ku lemak. Lain acan sare ujang. Puguh mate nyaring lantaran ngadenge hidup kegaroan. Tapi ngageruan saha? Nah ngimpi hidup teh. Tanya Nyi Sarah bari neuteup ka anakna. Laras mak, abdi teh ngimpen rupina mah. Yang ngimpi naon atuh hidup teh jang? Numawi nembe teh. Abdi ngimpen pendak sareng mama guru. Mung bae aya nu matak heran ieu teh mak. Nya naon anu matak heranna jang? Cing pok atuh caritakeun. Tapi hayu urang bari diuk di ditu ngarasal se ngobrolna. Ceuk Nyi Sarah terus koloyong leumpang ngadeuketan kana kursi. Dituturkeun ku Jang Panji gek duanana dariuk pahareup-hareup. Mak, tingawitan ayeuna mugia salira emak kedah ati-ati. Naon maksud hidepangna nyarita kitu? Dengarti mama. Tanya Nyi Sarah bari neuteup ka anakna. Abdi teh gaduh pirasat mak. Pami urang sakula warga baris mayunan hiji kajantenan anu matak pikareuwaseun. Samalah baris ngabahayakeun ka urang. Kumargi kitu urang sadayana kedah ati-ati sareng waspada. Nah kajadian naon jang anu baris ngabahayakeun ka urang teh? Abdi teh acan terang mak naon anu baris kajantenan. Mung bae alamat kirang sae pami urang teu waspada mah. Tapi sok sanaos kitu, urang teu kedah melang sareng hariwang. Naon bae anu baris kajantenan urang muntang tulung we ke pangeran. Neneda kanu maha kawasa. Ku cara kitu mugia urang sadayana kengeng panang tayungan ti mantena. Ceuk Jang Panji nyaritana daria pisan. Emak mah jadi keung ngadengena oge jang. Pami kedah jujur mah sami abdi oge ngaraos keung mah. Mung bae urang ulah gentar mah. Bahaya naon bae anu ngancam ka urang hayu payunan ku kasabaran sareng keikhlasan. Sarta urang pasrahkeun sagala rupina mung ka anjeunna Allah Subhanahu wa taala. Jat anu maha ngusik malikeun urang. Bener ujang eta hiji-hijina cara anu hade. Sabab urang tangtu moal bisa nyingkahan kana kajadian anu baris datang. Nya kulantaran kitu naon bae anu baris kajadian. Hayu urang sanghareupan babarengan. Tah leres kitu mak. Salira emak kedah teger supados abdi regreg sarta teu galider dina mayunan ieu pasoalan. Walon Jang Panji bari neuteup ka indungna. Jang, ngimpi naon tadi teh? Cing pok caritakeun ka emak. Numawi kieu mak. Abdi teh ngimpen pendak sareng mama guru anu aya di Banten. Mung bae abdi heran. Margi eta impenan teh sapertos anu nyata. Abdi ngobrol papayun-payun sareng anjeunna. Terus kumaha naon anu dicaritakeun? Numawi kieu mah lengkepna mah. Barabat Jang Panji nyaritakeun deui impian anu tadi anu karasana estuning nyata samalah dirina asa percaya asa henteu lamun tadi tepung jeung guruna. Sakabehna dicaritakeun deui ka indungna saeutik oge taya anu kaliwat ka asup kunem caturna. Sarta di Bandungan ku Nyi Sarah kalayan daria. Tah kitu mah impenan abdi teh. Oh kitunya lamun kitu mah lain ngimpi meureun ujang. Tapi benar guru hidup datang nepungan. Sabab anjeunna uninga lamun hidup ayeuna teh keur nyang hareupan pasoalan anu berat. Sarta guru hidup teh percaya sapinuna lamun ujang baris bisa ngarengsekeun ieu pasoalan. Insya Allah mak. Mung bae anu nembe ku abdi didugikeun ka salira emak, ulah diwartoskeun ka dini sareng kasari. Margi hawatos bilih aranjeunna janten teu ngaraos tentrem. Tah kitu mak. Moal jang, tang tuku mah moal dibejakeun. Nuhun mak. Walon Jang Panji geus kitu satuluyna pru ngarobrol anu dicaritakeun teu jauh ti urusan siluman. Teu karasa kayaan alam harita teh geus maju ka subuh. Nyi Sarah jeung anakna teu sarare deui. Nya terus mirun seuneu rekna heureut cai. Duanana gukek dariuk dina jojodog si duru nyang hareupan hau.
gancangna carita waktu 2 poe geus kaliwat. Harita teh paso sore. Jang Panji sakulawarga keur ngariung di tepas imah. Samalah Nyi Sari oge masih kene aya sabab keur pre sakola. Sabot keur kitu torojol Oding datang maksud narek ngajak ngobrol ka Jang Panji. Jauh keneh Oding geus nyerenge seuri. Sanggeusna deukeut gancang atuh uluk salam sarta langsung dibagiakeun kunu araya. Kalacat Oding unggah ka tepas. Saterusna gek diuk milu ngariung. Nyi Sarah gancang ngaleos ka tukang maksud narek nyadiakeun cai jeung lalauhna. Samalah dibantuan ku Nyi Sari. Nya teu lila antarana geus balik deui bari ngajingjing teko jeung cangkirna. Sedengkeun Nyi Sari nanggeui baki anu dieusi ku lalauhna. Sok ditundaan dina luhur meja geus kitu prung ngarobrol rame pisan. Mitra kaum dangu. Lamun diperhatikeun Oding jeung Nyi Sarah kaayenakeun mah asa beuki deukeut bae. Samalah Oding remen datang ka imahna. Samalah teu asa-asa sok nawarkeun bantuan ka Nyi Sarah. Sabab ceuk pikirna bisi aya pagawean anu teu bisa dijalankeun ku sorangan. Nya puguh bae Nyi Sarah bungah asa aya anu merhatikeun ka dirina. Ngeunaan Nyi Sarah anu ayeuna geus deukeut jeung Oding. Bejana geus nyebar ka ceuli Sarkum. Puguh atuh Sarkum ngaheab panas. Hatena asa teu ridho lamun seug Nyi Sarah popotonganna hahadian jeung Oding anu baheula mah kasebut sobatna. Kocapkeun Sarkum harita teh dina waktu anu sarua. Paso sore Sarkum kakara balik ti kota nyupiran mobil sedan hideung anu herang ngagencelang. Tekung silila lar ngaliwat ka palebah imah Nyi Sarah. Anu tempatna aya di sisi jalan. Sarkum ngareret, breh di tepas imah aya anu keur ngariung bari ngarobrol sempal guyon gogonjakan. Katingalina bangun galumbira pisan. Nempo kitu nyel Sarkum ambek sabab nempo Oding anu harita aya di dinya. Samalah keur guntreng ngobrol jeung anak-anakna. Be itu geuning aya si Oding sording odading jeding. Samalah keur ngobrol jeung anak-anak aing. Tetela bener beja katarima teh. Lamun ayeuna manehna deukeut jeung Nyi Sarah sarta ayeuna kasaksian ku aing. Ceuk Sarkum hatena panas ngaheab asa diduruk jajantung ratug teu puguh rasa. Lamun kongang mah hayang jerut turun sarta hayang nyarekan ka Oding anu harita jelas katingali deukeut pisan jeung anak-anakna Jang Panji jeung Nyi Sari. Sedengkeun ari kamanehna kawas anu ngajauhan. Duanana oge taya anu deukeut. Komo deui ayeuna Sarkum jeung Jang Panji keur teu akur alatan pasoalan Nyi Sawitri bojona. Nya puguh bae karasa pisan jarakna asa beuki anggang. Kitu deui jeung adina Nyi Sari sanajan taya pasoalanna naon. Tapi Nyi Sari jarang nepungan. Sabab sieun ku Nyi Sawitri anu geus jelas kanyahoan lamun manehna teh siluman. Kurang hajar. Anak-anak aing kalah deukeut ka si Oding. Tapi ari ka aing anu kasebut bapana kalah ngajauhan. Komo deui si Panji mah ka aing teh kalah ngamusuhan. Tapi sanajan kitu manehna keukeuh anak aing. Sarta aing teu ridho lamun direbut ku si Oding. Sarkum ngomong sorangan bari nyupiran. Mobil maju lalaunan ngaliwatan imah Nyi Sarah. Teu lila geus anggang terus mulang ka imahna. Oding sording odading jeding. Aing teu ridho lamun si laing boga niat hayang ngarebut anak-anak aing. Sarta aing oge teu ridho lamun sia deukeut jeung Nyi Sarah. Lantaran Nyi Sarah mah ti baheula ngan milik aing sorangan. Lamun kieu teu bisa diantep aing kudu buru-buru nyeun tindakan. Lantaran lamun teu inggih si Oding jeung Nyi Sarah leuwih deukeut pisan. Nya terus kumaha lamun manehna boga niat rek ngahiji. Teu bisa aing moal mikeun. Aing hayang hirup bebarengan jeung Nyi Sarah. Kitu deui anak-anak aing anu dua. Aing teh hayang ngariung sakulawarga. Meureunnan bagja karasana. Tapi kumaha Nyi Sawitri lamun aing hayang balik deui ka Nyi Sarah.
Ceuk Sarkum harita ras inget kabojona Nyi Sawitri anu tangtu moal ridoeun lamun manehna boga niat hayang balik deui ka Nyi Sarah. Berat oge ieu pasoalan teh. Nyi Sawitri geus pasti manehna moal ngidinan lamun aing boga niat hayang balik deui ka Nyi Sarah. Tapi sanajan kitu aing teh lalaki. Aing boga hak sapinuhna pikeun mutuskeun ieu pasoalan. Da sigana lamun boga pamajikan dua oge moal matak jadi soal. Sabab aing teh beunghar, harta banda geus loba moal kakurangan. Sarta aing hayang ngabagjakeun Nyi Sarah lantaran baheula salila hirup bebarengan teu weleh dibawa sangsara. Tapi nah kira-kirana lamun Nyi Sarah diajak ngahiji deui. Nah kira-kirana bakal daekeun atawa moal. Tapi kumaha lamun manehna kalah milih si Odading? Kitu ceuk Sarkum teu eureun ngomong sorangan, mikiran dirina nu ayeuna boga niat hayang balik deui ka Nyi Sarah. Sarta hayang hirup ngariung sakulawarga cara baheula. Kitu anu ayeuna aya dina pikiran Sarkum. Teu karasa mobil harita geus rek nepi, leok mengkol kabelah katuhunya terus lempeng. Teu lila anjog ka hareupeun imah sup ka pakarangan reg eureun. Jerut Sarkum turun kaburuan. Gebrug nutupkeun panto mobil koloyong leumpang kalacat unggah kana teras. Gek diuk dina kursi. Keur sajongjongan. Sarkum ngadon ngahuleng sorangan. Ras inget deui ka jaman baheula anu geus kaliwat dina mangsa manehna keur ngahiji jeung Nyi Sarah. Dina sawangan ngadadak kagambar. Lamun manehna balik buburuh datang ka imah, pasti bakal dibagiakeun ku Nyi Sarah anu ngajanteng nangtung di lawang panto. Paringais budak anu bungsu, panon melong ka Sarkum gelenyu imut karasa matak tentrem kana hate. Sedengkeun diburuan barudak anu tilu jang Panji Nyi Sari jeung Nyi Asmi terus muru ka manehna. Inget kadinya Sarkum nyeblak hatena, terus ngarenghap narik napas. Nah make jeung inget ka jaman baheula aing teh. Sarah, teu sangka urang teh geus lila papisah. Hampura akang Nyai. Lantaran rumasa geus nganyerikeun. Sakuduna mah ayeuna akang senang teh. Urang bisa hirup barengan. Tapi kanyataanna mah kalah papisahan. Eta sakabehna alatan kasalahan akang. Lamun waktu bisa balik deui ka baheula, sarta Bah Ijon Bapa Nyai bisa narima ka akang. Tangtu moal aya kajadian kieu, samalah sigana urang teh bakal hirup tentrem ngariung sakulawarga. Kitu ceuk grentes hate Sarkum dina mangsa harita. Sabot keur kitu kadenge sora panto imah ngareket brai muka. Torojol bojona Nyi Sawitri nyampeurkeun. Kang Sarkum geuning akang tos wangsul. Tanya Nyi Sawitri bari neuteub ka salakina. Nya Kakarajol. Walon Sarkum pondok terus ngareret ka bojona. Nah akang teh kalah calik di dieu. Nah teu teras kalebat atuh. Puguh capek akang teh hayang leureuk heula. Kang, kumaha urusan di kota teh tos beres? Beres? Akang teu ngintuna naon ti kota teh kanggo abdi. Ya eta henteu da teu kaburu tadi teh. Walon Sarkum ngajawab saperluna. Samalah teu ngareret-reret acan. Sareng saha tadi angkat ka kota teh? Tanya Nyi Sawitri bari neuteub ka salakina. Anu katempo paromana rada alum teu cara biasana. Nya puguh bae ngarasa heran. Sorangan we akang. Rek ngajak si Kemet tadi nama tapi teu bisa da manehna teh riweuh ku pagawean. Nyai akang rek ka jero heula nya. Teu kuat hareudang hayang mandi. Walon Sarkum teu nungguan jawaban. Nya terus jung nangtung sup ka jero imah. Kebat ka tukang rek mandi bebersih. Ningali kitu Nyi Sawitri ngahuleng karasa kana hatena lamun harita aya anu teu beres. Nah kunaon Kang Sarkum teh? Bet asa beda jeung biasana. Nah keur aya pasoalan kitu. Tapi nah teu bebeja ka aing. Ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan. Sajongjongan ngahuleng mikiran salakina. Tapi teu lila sup ka jero imah sareta gura-giru nyadiakeun kadaharan bisi salakina hayang dahar.
Heuleut sawatara waktu Sarkum geus balik deui. Sub ka kamar gewati salin baju kuno bersih. Sedot-sedot nyisiran hareupeun kaca eunteng. Kang bili bade tuang da tos sayogi. Ceuk Nyi Sawitri bari nyampeurkeun. Ah moal Nyai akang teh can hayang. Tadi enggeus di jalan. Walon Sarkum koloyong ngadeuketan kana pangsarean. Koledag ngedeng. Kang, akang teh bade kulem. Nya Nyai, akang tunduh jeung carape ieu teh. Walon Sarkum terus malik kana tembok kreupeurem. Ningali kitu Nyi Sawitri nya puguh bae heran. Lantaran tara biasana salakina kawas kitu. Kunaon Kang Sarkum teh? Mulang ti kota beut asa jadi beda. Aya anu teu beres kaya kieu mah. Tapi naon? Nah manehna teh teu cacarita ka aing. Tapi teu nanaonkeun heula urang Bandungan. Antaran bisi nya keur capek. Tangke lamun geus salse ku aing rek ditanya. Kitu gerentes hate Nyi Sawitri bari neuteup ka salakina anu katempo keur peureum. Sok padahal harita teh Sarkum teu sare. Ngan bae keur teu hayang cacarita jeung bojona. Ningali salakina sare Nyi Sawitri ngaleos, terus kaluar ti kamar kebat muru ka panto hareup. Tuluy kaluar ti imah gek diuk dina kursi anu aya di teras. Nya terus ngadaweung panon melong ka jalan, ningali urang lembur anu lalar liwat. Kocapkeun Sarkum anu harita aya di kamar teu bisa reup sare. Pikiranna terus ngalayang ka Nyi Sarah jeung anak-anakna. Kahayangna bisa ngariung deui sakulawarga beuki gede. Kumaha carana ngarah aing bisa ngahiji deui jeung Nyi Sarah? Nah mending datangan kitu ka imahna. Sarta aing ngomong langsung ka manehna lamun aing hayang balik deui. Lantaran aing hayang ngasaan hirup ngariung sakulawarga siga baheula. Ceuk Sarkum panonna katingali peureum. Sedengkeun hate terus galecok niangan cara anu hade. Sangkan manehna bisa ngahiji jeung Nyi Sarah. Naha make jeung kudu bingung. Matak naon lamun isuk deui mah datangan we ka imahna. Sarta rek langsung nepikeun pamaksudan. Nya kitu alusna mah. Lamun aing ngahiji deui jeung Nyi Sarah, geus pasti anak aing anu dua bakal ngarasa bungah. Lantaran bisa ngariung jeung indung bapa. Ngeunaan si Oding paduli teuing teu kudu dipikiran. Sabab manehna mah jelema luar. Jeung deui acan tangtu Nyi Sarah daekeun ka manehna. Wa datang ka imahna teh ngan sakadar ulin. Ceuk Sarkum boga niat rek nepungan Nyi Sarah ka imahna. Sareng tarik langsung bae terang-terangan ngajak ngahiji deui. Sarkum gede harepan lamun ceuk pikirna. Nyi Sarah jeung ambu uneh moal nolak ka manehna. Sabab ayeuna mah kayaan geus beda jeung baheula. Sarkum geus jadi jelema pangbeungharna di lembur Cibubuay. Bener geus kitu isukan marek didatangan. Muga-muga sagala anu jadi kahayang aing baris kahontal. Ngeunaan Nyi Sawitri keun lah urusan eta mah aing rek ngomong we terang-terangan. Lamun aing teh hayang balik deui ka popotongan, muga-muga manehna ridoeun lamun ku aing dicandung. Kabayang kumaha ngeunahna lamun aing boga pamajikan dua. 3 poe cicing dinu kolot, 3 poe dinu ngora. Bahagja meureun hirup teh. Teu karasa Sarkum harita nyerengeh seuri. Dina sawangan geus kacipta kumaha bagjana lamun manehna boga pamajikan dua. Kakarang ngabayangkeun oge geus karasa bagja hirup aing. Tapi geus ulah anteng teuing ngalamun. Mending sare heula ayeuna mah. Ceuk Sarkum terus ngarelek heai teu lilareup sare tibra.
Kasugri para wargi, urang kocapkeun deui poe isukna wanci bada asar. Sarkum harita kakara balik ti pasar. Sajajalan manehna geus mikir anu asak. Lamun poe eta rek nepungan ambu uneh jeung Nyi Sarah, sarta rek nepikeun pamaksudana. Lar mobil Sarkum ngaliwat ka hareupeun imah. Sarkum ngareret breh katempo di tepas imah harita aya nu keur dariuk tiluan. Anu tayalian ti ambu uneh, Nyi Sarah jeung Oding anu harita keur ngobrolkeun urusan nyawa. Sedengkeun Jang Panji teu katingali lantaran wayah kitu teh keur mematahan ngaji ka barudak di masjid. Ari Nyi Sari keur aya di jero imah. Ningali kitu Sarkum nyel atuh ambek ka Oding lantaran geus 2 poe ningali Oding aya wae di imah Nyi Sarah. Beuh kurang ajar geuning si Oding sor dading teh. Geus aya deui di dieu nah keur naon eta manusa teh. Katingalina bangun anu daria pisan. Keur ngobrol ke naon baranehna teh atuh. Ceuk Sarkum bari melong ka tepas imah. Breh katempo Nyi Sarah jeung Oding keur cacarita. Awasna keur ngabadamikeun pasoalan penting. Boros tadi nama aing terek nyimpang. Tapi kawasna moal bisa ayeuna lantaran di imahna aya si Odading. Sarkum kukulutus hatena medang heul ka Oding. Sareta ceuk pikirna ayeuna geus jelas jadi panghalang antara manehna jeung Nyi Sarah. Mobil Sarkum harita ngaliwat terus maju lalaunan. Rek nyimpang teu jadi saterusna mulang ka imahna. Iraha hadena aing nepungan Nyi Sarah. Nah mending peuting kitu. Lamun aing keluar peuting kudu nyieun alasan naon ka Nyi Sawitri. Sarkum ngahuleng otakna tuluy mikir neangan waktu anu hadepikeun nepungan Nyi Sarah. Teu karasa Sarkum harita geus nepi ka hareupeun imahna. Sup kaburuan reg mobil eureun. Jerut Sarkum turun gebrug panto mobil ditutupkeun satarikna. Kunaon Kang nutupkeun panto mobil teh tarik-tarik teuing? Tanya Nyi Sawitri harita norojol ti gigireun imah. Teu kunaon hayang we atuh. Walon Sarkum ngajawab sahayuna. Kalacat unggah kana teras teu ngomong deui sup ka jero imah. Ningali kitu puguh bae Nyi Sawitri heran lantaran geus 2 poe. Tingkah pola salakina teu cara biasana. Samalah teu pati malire ka dirina. Ningali kitu Nyi Sawitri gura-giru nuturkeun. Sup ka jero imah kasampak salakina keur diuk dina kursi panjang. Paromana jelas katingali bangun anu keur ngemu ka keheul anu pohara. Serog Nyi Sawitri harita ngadeuketan gek diuk gigireun. Pano neuteup ka salakina anu keur ngahuleng. Kang Sarkum, kunaon akang teh? Geus 2 poe ayeuna katingalina beut asa beda. Teu cara biasana. Lamun aya pasoalan cing sok atuh caritakeun ka abdi. Ulah dikemu ku sorangan. Apan abdi teh pamajikan akang? Tanya Nyi Sawitri nyaritana daria. Da teu kunaon akang mah. Jeung deui naon anu bedana. Karasaan mah biasa bae kieu unggal poe oge taya bedana. Henteu Kang. Teu kitu. Puguh akang teh beda. Abdi salaku pamajikan akang tangtu apal kana sakabeh tingkah pola akang sapopoe. Pasti akang teh keur nyidem hiji pasoalan anu teu kanyahoan ku abdi. Henteu Nyai. Akang mah teu nyidem pasoalanna naon. Eta mah rarasaan we meureun. Kenya akang rek cai heula. Ceuk Sarkum bari rek nangtung. Tapi keur kitu pok Nyi Sawitri ngomong. Kang Sarkum, keheula akang ulah waka incak ka mamana. Lantaran urang can rengse cacarita. Adena masok diuk heula. Naon anu rek dicaritakeun Nyai? Tanya Sarkum bari neuteup ka bojona. Gek diuk deui di tempatna anu tadi. Kang Sarkum, hadena mah geuwat bruk-brak ka abdi. Sarta ulah aya anu disumput-sumput. Akang teh kunaon anu sabenerna? Teu kunaon Nyai. Kang Sarkum ulah nganggap ka abdi bodoh. Puguh akang teh keur aya anu disumput-sumput tapi teu ngaku. Bener teu? Tanya Nyi Sawitri bari neuteub seukeut ka salakina.
Ditanya kitu sajongjongan harita Sarkum kalangahuleng. Sedengkeun hate galecok noroweco ngomong sorangan. Nah mending kene brukrak aing teh ayeuna atawa ulah gitu. Lamun aing terus terang, yen ayeuna teh aing hayang balik deui ka Nyi Sarah. Geus pasti bakal riweuh. Tapi lamun henteu aing teu sanggup lamun kudu terus-terusan nyumputkeun ieu pasoalan. Kang Sarkum, gewat jawab Kang. Kunaon geuning kalangahuleng, sok buru caritakeun teu kudu asa-asa. Nah kunaon Kang teh? Nyi Sawitri tumanya deui bari teu leupas neuteub ka salakina. Sedengkeun hatena beuki panasaran hayang geura nyaho. Naon sababna pangna Sarkum salakina beda jeung biasana. Menang pananya kitu Sarkum rumenghap narik napas jero. Nyai, kieu anu sabenerna mah. Ceuk Sarkum bari neuteub pikirna geus gilig rek nembrageun eusi hatena. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra, kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.